Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Auqatus sholati ari pirang-pirang waktuna sholat eta khamsun aya 5. Awalu wakti duhri ari mimitina waktu sholat duhur eta zawalu samsi lingsirna panon poe. Wa akhiruhu jeung ari akhirna waktu sholat duhur eta masiru dilisai jadina kalangkang hiji perkara mithlahu pantarna eta se ghairodil istiwa'i salianti kalangkang manceran. Wa awalu wakti asri jeung ari mimitina waktu sholat asar eta ida soro dimana jadi naon dilukul lisaiin kalangkang setiap perkara mislahu pantarna eta se wazada jeung tambah itu dilu qalilan kalawan saeutik. Wa akhiruhu jeung ari akhirna waktu sholat asar eta gurubu samsi surupna panon poe. Wa awalu waktil maghribi jeung ari mimitina waktu sholat maghrib eta gurubu samsi surupna panon poe. Wa akhiruhu jeung ari akhirna waktu sholat maghrib eta gurubu sapakil ahmari surupna mega beureum. Wa awalu waktil isya'i jeung ari mimitina waktu isya eta gurubu sapakil ahmari surupna mega beureum. Wa akhiruhu jeung ari akhirna waktu sholat isya eta tulu'ul fajri bijilna fajar as-shadiqi fajar sidik. Awalu waktu subhi jeung ari mimitina waktu subuh eta tulu'ul fajri as-shadiqi bijilna fajar sidik. Wa akhiruhu jeung ari akhirna waktu sholat subuh eta tulu'us samsi bijilna panon poe. Al asbaku ari pirang-pirang mega eta salah satun ayat 3. Ahmarun ari anu kahijina eta mega beureum. Wa asparun jeung ari anu kaduana eta mega koneng. Wa abyadun jeung ari anu katiluna eta mega bodas. Al ahmaru ari mega beureum eta maghribun waktu maghrib. Wa asparun jeung wal asparu jeung ari mega koneng wal abyadu jeung mega bodas eta isyaun waktu isya. Wa yundabu jeung disunatkeun naon takhiru sholatil isya'i ngahirkeun sholat isya illa ayyagiba nepikeun kayen leungit naon as-sapakul aspari mega koneng wal abyadi jeung mega bodas. Paslon ari ieu eta hiji pasal tahrumu haram naon as-sholatu sholat alati anu laesa teu aya laha eta tetepikeun sholat naon sababun sabab mutaqaddimun anu miheulaan
Walajeng teu aya sabab pikeun salat naon muqaronun anu ngabarengan bi khamsati auqatin dina 5 pirang-pirang waktu ingdatulu isamsi ari anu kahijina eta dina nalika bijilna panon poe hatta tarfa'a nepikeun kayen naik itu samsu qadra romhin saukuran satumbak wa ingdal istiwai jeung ari anu kaduana eta dina nalika manceran bi ghairi yaumil jum'ati dina salianti poe Jumat hatta tazula nepikeun kayen leungit itu istiwa wa ingdal ispirori jeung ari anu katiluna eta dina nalika waktu kararoneng hatta tagriba nepikeun kayen surup panon poe wa ba'da sholati subhi jeung ari anu kaopatna eta sabada salat subuh hatta tatlu'a nepikeun kayen bijil naon asamsu matahari panon poe wa ba'da sholatil asri jeung ari anu kalimana eta sabada salat asar hatta tagriba nepikeun kayen surup panon poe wallahu a'lam bishawab.